kaeling bumi kang di bumi alam lamun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katumpuhan. Ari anwaru ilahiyah nyaeta cahaya-cahaya kagungan Gusti Allah anu datang kana hate secara umum terbagi kana dua bagian. Kahiji aya cahaya anu nepi kana hate, kadua aya cahaya anu asup kana hate. Jadi aya nu nepi aya nu asup. Ari nepi jeung asup eta teh dua perkara anu berbeda. Ari cahaya anu nepi kana hate hartina nyaeta cahaya anu ngancik kana permukaan hate atawa kana hate bagian luar. Sedengkeun ari cahaya anu asup kana hate hartina nyaeta cahaya anu ngancik kana hate bagian jero. Jadi secara datang nyaeta cahaya kana hate aya anu mangsaukur nepi kana permukaanana nyaeta permukaan hate, aya oge anu asup kana jero hate. Jadi nu kahiji nyaeta cahaya anu ngancik kana hate bagian luar, contohna saperti cahaya iman. Ari cahaya iman anu ngancik kana hate bagian luar nyaeta cahaya iman anu ngancik ka jama-jama anu awam. Anu dimaksud awam di dieu nyaeta jama-jama anu dina beragamana karek nepi kana sabatas dalil. Ari karek nepi kana sabatas dalil teh contona nyaeta maranehna percaya ayana Allah, dalilna ayana alam, atawa percaya yen Allah Maha Pencipta, dalilna ayana alam, atawa percaya yen Allah Maha Kuasa, dalilna ayana alam. Jadi ayana alam eta jadi dalil, eta jadi hujah, eta jadi bukti tina ayana Allah, tina Maha Penciptana Allah, tina Maha Kawasana Gusti Allah. Eta nu dimaksud karek nepi kana dalil. Nalika hiji jalma diancikan ku cahaya iman anu ngancikna dina hate bagian luar atawa dina permukaan hate, ciri-cirina diantarana lamun ditingali secara dohirna mangka eta jalma teh kadang-kadang dina beragamana, kadang-kadang sibuk jeung urusan dunia, kadang-kadang sibuk jeung urusan akhirat, kadang-kadang eling ka Allah, kadang-kadang teu eling ka Allah, kadang-kadang maksiat, kadang-kadang taat. Taeta tandana jalma anu diancikan ku anwar ilahiyah saperti anu rupana cahaya iman tapi ngancikna dina hate bagian luar. Jadi lamun ente belang betong, lamun ente kadang-kadang dina praktek beragama hatina masih pabelit di antara taat jeung maksiat, eta nandakeun yen cahaya teh karek nepi kana hate bagian luar. Ayana anwaru ilahiyah dina diri hiji jalma saperti anu rupana cahaya iman, sok sanajan ayana dina hate bagian luar
mangka eta teh geus jadi perkara anu alus, geus jadi perkara anu menyebabkan eta jama leuwih mulia lamun dibandingkeun jeung jama-jama anu kafir. Nyaeta jama-jama anu dina hatena eueuh cahaya iman. Kusabab gitu mangka umat ulah sok ngarendahkeun, ulah sok ngahinakeun ka jalma-jalma anu belang betong dina praktek beragama. Saperti ka jalma-jalma anu belang betong dina salatna atawa belang betong dina puasa Ramadana jeung sajabana. Sabab ari salat jeung puasa Ramadan, ari zakat jeung munggah haji eta ngaranna rukun Islam, lain rukun iman. Artina anu salatna belang betong teh masih keneh kahukuman atawa masih keneh kaasup kana sebutan jama anu iman. Ari iman hatina percaya yen teu aya pangeran salian Gusti Allah. Jadi ku ayana eta iman mangka eta jama henteu nyembah kana berhala, henteu nyembah kana arwah, henteu nyembah kana dedemit siluman jeung sajabana, henteu nyembah ka makhluk. Eta geus kaasup kana jama nu iman. Sabab rukun iman mah kahiji percaya ka Allah. Sedangkan ari salat zakat puasa jeung munggah haji eta mah lain rukun iman tapi rukun Islam. Mata tidak boleh disebut kafir, tidak boleh disebut ahli neraka, komo nepi ka dibunuh. Seperti para teroris ujuk-ujuk dibom misalnya, padahal tanu dibom teh kaasup kana sebutan jama iman. Sok sanajan dina bab salat mah can istiqomah misalnya. Jadi ari urusan kafir mah urusan ahli neraka jeung sajabana eta mah bukan keputusan ente sekarang di dunia, tapi diputuskeun ke Gusti Allah di yaumil akhir atawa di hari akhirat. Artina tugas urang mah ayeuna di dunia teh dia eta tugas jeung papada jalma anu iman ka Allah teh diantara nyaeta silih elingan silih wasiatan ku kahadean ku cara anu hade kitu. Jadi kamuliaan manusia di hadapan hukum Gusti Allah salah satu faktorna adalah adana cahaya iman dina diri eta manusia. Bahkan cek dina riwayat jalma anu iman ka Allah teh leuwih mulia daripada Ka'bah. Buktina ngaruntuhkeun Ka'bah jeung ngabunuh jalma anu iman dosana leuwih gede ngabunuh jalma anu iman. Nyata anu iman ka Allah. Ka'bah mah lamun diruntuhkeun bisa dibangun deui, tapi ari jalma anu iman lamun dibunuh moal bisa dihirupkeun deui. Bener teh? Matak eling-eling ku ente. Salah sahiji perkara anu ningkatkeun kamuliaan ente di hadapan hukum Allah di antara nyaeta aya na cahaya iman dina hate ente. Eta cahaya nu kahiji nyaeta cahaya anu ngancik dina permukaan hate atawa dina hate bagian luar, cirina belang betong dina praktek beragama. Anu kadua nyaeta aya cahaya anu asup kana jero atawa kana lubuk hate. Eta cahaya bisa tembus nepi kana hate bagian jero. Nyaeta nalika hatena kosong tina agyar, nyaeta kosong tina segala sesuatu selain Gusti Allah.
Contohna seperti cahaya ihsan. Tanda-tandana lamun hiji jalma dina lubuk hatena diancikan ku anwaru ilahiyah saperti ku cahaya anu rupana cahaya ihsan, mangka hatena eta jalma moal kapangaruhan ku gambaran makhluk, moal kapangaruhan tina eling jeung sadar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, moal kapangaruhan tina taat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ku gambaran-gambaran makhluk. Ari gambaran makhluk teh contona saperti manusia. Aya manusia anu muji ka manehna, aya manusia anu ngahina ka manehna, aya manusia anu mikaresep ka manehna, aya manusia anu mikangewa ka manehna, aya manusia anu muntungkeun manehna, aya manusia anu ngarugikeun manehna jeung saterusna. Ta eta sadaya gambaran-gambaran manusia, eta sadaya tekad ucap lampah manusia kadirina anu berbeda-beda, anu berlawan-lawanan teh teu ngalalelekeun manehna tina eling jeung taat ka Allah. Hartina ereker dipuji, ereker dihina, ereker dipikaresep, ereker dipikangewa, ereker diuntungkeun, ereker dirugikeun, eueuh pangaruhna batina mah hatena mah tetep tenggelam dina hakikat jeung dohirna tetep tenggelam dina syariat. Beda jeung jama anu tadi. Meta jeung jama anu anwaru ilahiyahna karek ngancik dina hate bagian luar. Ari nu anwaru ilahiyahna aya dina hate bagian luar mah sifatna kadang-kadang eling, kadang-kadang lalai, kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat jeung saterusna. Sedengkeun ari jama anu anwaru ilahiyahna ngancik dina hate bagian jero mah sifatna teh mayeng. Iraha wae di mana wae keur dina kaayaan kumaha wae teu oleh eling jeung sadar ka Gusti Allah, teu oleh taat ka Gusti Allah. Jadi elingna sadarna taatna ka Gusti Allah teu kabengba, teu kaganggu ku beda-bedana tingkah laku manusia, teu kaganggu ku untung rugina usaha, teu kaganggu ku pasang surutna kahirupan, teu kaganggu ku robah-robahna kaayaan jeung ku silih bergantina antara nikmat jeung bala jeung sajabana. Dawuhan Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, an-nur idadahul qalba impasaha wansarra. Ari nu ngaran cahaya lamun geus asup kana jero hate mangka eta hate bakal jadi lapang jeung terbuka. Kia fahallahu min alamatin ya Rasulullah. Tuai Rasulullah alaihi wasallam ditaros maha aya tanda-tanda na ya Rasulullah anu nandakeun yen eta cahaya teh tos asup kana jero hate. Kangjeng Rasul alaihi wasallam ngawaler, naam, mohon aya tanda-tanda nama at-tajafi andari burur. Ari tandana yen eta cahaya geus asup kana lubuk hate anu kahiji mangka eta jalma jadi renggang jeung dunya, jadi renggang jeung negeri anu panas. Sabagian tina makna renggang jeung dunya teh nyaeta pegatna rasa kemelekatan jeung rasa kebergantungan jeung perkara-perkara duniawi. Misalna anu tadina fokus perhatianana, anu tadina fokus pamikiranana, anu tadina fokus perjuanganana kana barang-barang dunya, ayeuna mah jadi fokusna ka Gusti Allah. Anu tadina hatena berat ka dunya, condong ka dunya, sibuk jeung dunya, ayeuna mah jadi berat ka Gusti Allah, condong ka Gusti Allah, sibuk eling ka Gusti Allah. Eta tanda nu kahiji.
tanda nu kadua dawuhan Rasulullah alaihi wassalatu wassalam wal inabatu ila daril hulud nyaeta kembali ka negeri anu kekal. Ai kembali ke negeri anu kekal teh hartina perhatianana, pamikiranana, perjuanganana jeung sajabana beralih tina daril guru kana daril khulud. Ari daril guru teh nyaeta negeri anu penuh dengan permainan dan senda gurau dan penuh dengan tipu daya. Nyaeta negeri anu pana nyatana dunya. Beralih ka daril hulud nyaeta ka negeri asal anu kekal nyatana negeri akhirat. Artina anu tadina kasibukanana sibuk ngumpul-ngumpulkeun barang-barang dunya, sibuk ngumpul-ngumpulkeun materi keur kasenangan kahirupan di alam dunya. Ayeuna mah jadi sibuk ngumpul-ngumpulkeun bekal jang kasalamatan kahirupan akhirat. Contohna hasil tina ladang usahana anu tadina digunakeun untuk memperkaya diri sendiri, untuk mengoleksi barang-barang mewah, untuk pesta-pesta, poyak-poyak, piknik-piknik jeung sajabana. Ayeuna mah dibagi-bagikeun, dikirim-kirimkeun ke akhirat. Seperti misalnya dipakai kana sedekah, dipakai kana infak, kana zakat, dipakai ngabangun masjid, ngabangun madrasah, dipakai kana menyantuni anak yatim dan fakir miskin, dipakai kana wakaf jeung sajabana. Anu tadina dina perasaanana manehna merasa akan lama hidup di dunia, ayeuna mah jadi merasa seolah-olah akhirat teh geus di depan mata. Sehingga manehna selalu bersiap-siap untuk menyongsong kehidupan akhirat. Taeta sabagian tina tanda-tandana yen cahaya teh geus asup kana lubuk hate. Ayeuna tinggal akurkeun jeung kanyataan diri urang masing-masing. Ari secara umum atau secara kebanyakan mah lamun ditingali tina tanda-tandana anwaru ilahiyah teh lolobana mah karek nepi kana permukaan hate jadi can asup. Buktina ente belang beton anget-angetan keur sumanget mah sumanget urun deui keur sumanget ngaji-ngaji terus semangat ulin-ulin bawa-bawa eling kana ngaji sholat gede tinggalkeun misalnya berarti eta teh karek nepi kana permukaan hate. Ayeuna supaya cahaya anu geus nepi kana permukaan hate teh bisa nyusup asup tina permukaan hate kana lubuk hate, mangka ceuk kasauran tu sabagian ulama ahlu tariqah langkah-langkahna diantarana kahiji iksyaru dzikir, lobakeun ku ente dzikir ka Gusti Allah. Afdalu dzikri qaulu la ilaha illallah, jeung ari ucapan dzikir anu pangabdolna nyaeta kalimat la ilaha illallah. Jadi dina dzikir la ilaha illallah bari dihayati ku ente makna-maknana, sabab la ilaha maknana luas sesuai dengan keadaan ente masing-masing. Contohna la ilaha illallah lamun ente keur sulit berarti sabagian makna nanti teu aya nu ngagampangkeun angin Gusti Allah. Lamun ente keur sangsara teu aya nu ngalukeun ente tina kasangsaraan angin Gusti Allah. Mun ente keur gering Allah nu bisa nyageurkeun angin Gusti Allah. Namun ente keur timpa mudarat Allah nu bisa ngadatangkeun maslahat angin Gusti Allah jeung saterusna.
Eta sabagian tina makna la ilaha illallah lamun ditasarupkeun kana kenyataan hirup urang masing-masing maknana berbeda-beda bertingkat-tingkat hatina maknana luas ta ente kudu bisa menghayati makna-maknana sehingga karasa dina gerak lampah kehidupan ente sapopoe. Jadi reker cicing, reker gawe, reker kumaha wae hatena aktifkeun ku dzikir la ilaha illallah. Muka dua iksaru salah ala nabi, lobakeun sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad alaihi wassalam. Sabab jari sholawat eta bisa nyambungkeun ka Rasulullah anu cahayana bakal jadi cahaya pembimbing. Jadi bisa jadi jalur datangna ilham ka ente anu merenyaho ka ente naik ka ente salah aya nu merenyaho salah ulah kitu ulah kadinya lain kitu kudu kieu cahaya pembimbing bisa melalui jalur sholawat tina cahaya sholawat. Nukatilu mahabbatul salihin wa khotatuhum ma'a ta'atu bihim. Pika cinta ku ente jama-jama anu saleh seperti para ulama para habaib jeung sajabana berkumpulah bergaulah ente dengan orang-orang soleh disertai ku adab-adab anu alus. Sebagian tina kautamaan berkumpul jeung jama-jama soleh di antarana ari jama anu soleh mah eta mangrupakeun tempat turunna rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lamun ente berkumpul jeung jama-jama anu soleh diharapkan ente mendapatkan bagian dari rahmat Allah anu dipaparinkeun ka jama-jama anu soleh. Lamun cek bahasa kasarna teh mah ente bakal ngilu kacipratan ku rahmat Allah anu diturunkeun ka jama-jama anu soleh. Sabab ente keur aya di jeung jama anu soleh. Contohna misalna lamun ente kumpul jeung mama ajengan dina majelis malam Jumat dina acara dzikir jeung sholawat berjamaah misalnya, mangka bakal karasa ku ente berbeda jeung lamun ente dzikir sorangan di kamar ente. Tina segi kesana, tina segi getaranana, tina segi volume energina nu karasa ku ente kumaha sarua henteu. Henteu panu pasti leuwih gede nalika zikir jeung mama ajengan, nalika zikir dina kumpulan jama-jama anu soleh. Tadina rahmatna oge pasti sarua leuwih gede. Artinya tereh ningkatkeun ngamukakeun hate ente. Jeung tina pengaruhna oge bakal leuwih gede. Muka opat an-nasihatu lihalqillah. Ulah aya niat, ulah aya maksud anu goreng ka makhluk-makhlukna Gusti Allah. Jangan sekali-sekali ente punya niat buruk, punya maksud buruk terhadap orang lain, terhadap makhluk Allah secara umum seperti kata pada manusia atau ka binatang jeung tumbuhan-tumbuhan jeung sejen-sejena. Ulah aya codeka ka makhluk Allah. Kalima anu terakhir at-tabaud amma yasfahu anillah. Jadi ente kudu menghindar tina kasibukan anu membuat hati ente lalai tina eling, tina sadar, tina taat ka Gusti Allah.